Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Desi Ratnasari kelas 12 MIPA 3. Abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Aji Prosidi pikeun ngalaksanakeun ujian praktek bahasa Sunda. Nona beureum sikisaga leungeun seukeut lalancip gobang niplas badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di kalangan renggang ngan hiji jagoan ja Arkidam Jante Arkidam peuting angkeub kumendung Jante raja alam petang matak aji panarawangan manji kaliang sosoroting sinar jeruji besi pagade milangka kuramona ngagisik hayang sidik Jante mencrong mantri polisi Ki mantri tindakan Andika lelewa bikang ngabakong jalma keur tibra Arkidam ditalikung leungeun dua sorot matana ngeunteub seuneun samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitip cahaya Jante minggat nitip cahaya kaluar ti penjara samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawangan saha nu jago nungtung bela datang mung kaula anyar. Kitu sajak nu tiasa didugikeun ku abdi kurang langkungan nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.